Deh, ari jang akimnya lamun netep neng sari teh menisok kaleb antep gitu dah siga aya HTK 2 letik. Dah bapana jang uhe mah tukang ngabodor. Pantes we jang uhe nage resep ngabodor. Anak merak kukunjungan. Lamun guru nganilai ka siswa teh kudu adil. Ulah cuet kanu hideng, ponteng kanu koneng. Ari maneh eci katangga teh ulah sok kitu kanu kamu musibahan teh. Ieu mah kalahka anu borok dirojok, anu titileum disimbehan. Dititah ka warung cicing. Dititah ke gero cicing. Astagfirullahaladzim, eta budak aku berat birit. Atuh da mamang mah atah anjang kadulur teh. Ima sampai ka aloge teu apal. Ali ari jadi jelema teh ulah sok buntut kasiran. Medit gitu. Mal anu maturan siakeun. Urang daroakeun we ayeuna mah lah maling eta teh sing babalik pikir. Dasar cara kamu runtah maneh mah eta dahareun anu batur ge di daharan we terus sampai ka batur teu kabagean. Gening ujang azhar teh jangan beunghar ari ngaku nama ka batur geningnya menina nyebutna teh tunah harta tunah harti padahal mah cema beunghar cema ngarti jama segala aya. Neng eulisnya meni geulis teh siga bidadari turun ti kayangan. Ari ngambek teh jang uhe mah eta beungeutna da meni sok beureum euceuy. Meni sok resep teh abi mah da pami ngupingkeun Ustad Wawan ceramah eta ngabahasan teh da meni sok jero pisan bahasana teh resep pokona mah. Aya namanya ujian PPPK teh online jadi mah bisa nyogok tah. Neng Uca keur meujeunna kembang buruan saring kasat paripolana teh menepi ka resepeun da. Sunda Nanjung lamun anu pundung ti Bandung ka Cikapundung geus balik deui. Pulau Jawa kaereh ku kulit kuning lilana saumur jagong. Jaga mah barudak batu turun gesik naik nya buktina aya anak somah naik pangkat. Gancang carita beca mun geus aya balabar kawatna buktina nya aya telegram ayeuna. Neng Ina punten pangmicenkeun tampolong. Paingan pasakana ce anak meni enak pisan. Da eta masakna make hate. Jang uhe keur dahar jeung hayam di buruan. Mun kuliah ka Suryalaya, abi megat mobilna sok dipayunin pom bensin da.